Siapa lagi yang bisa istilahnya ngamu mulainya banyak, ngamu mulai budaya Sunda, pemisahannya seorang. Dapur seni yang diolah oleh Kang Wawan. Sebagai apa? Sebagai wadah untuk apa sih? Untuk menggabungkan semua seni budaya Sunda. Harus dan wajib mungkin ya untuk mempertahankan seni budaya yang kita miliki. Saya ajungkan 4 jempol lah. Dapsen bud, dapsen bud, dapur seni jeung budaya. Dapsen bud, dapsen bud. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya mengucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada orang saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu diberi hormat Bapak Lurah Cisurupan, pengajeng-ajeng di kota, oke di Kapolsek, di Babinsa Babinmas, hatur nuhun ka warga masyarakat, khususnya warga Kecamatan Cibiru, umumna warga Kota Bandung. Anu alhamdulillah dina danget ieu urang sami-sami nyakseni kegiatan dapur seni Kecamatan Cibiru anu dirojong ku Dinas Pariwisata. Alhamdulillah tahun demi tahun majeng dina kegiatan ngelola kesenian di tingkat kecamatan. Mali ayeuna tos dugi ka pentas tingkat Bandung Timur. Alhamdulillah Kang Wawan hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan di acara urang lumangsung dugi ka tiasa ngagaduhan anu bisa kita ku urang nyaeta tempat anu strategis kanggo kalangsungan urang sadayanya nyaeta tempat wisata ieu. Bapak-bapak anu di ibu-ibu oge anu dipihormat ke Presipados, terus anu dipisanga mudah-mudahan lumangsungna kegiatan kesenian di tingkat Kecamatan Cibiru ngahiji
ngahijikeun kesepakatan orang kanggo ngawangun Bandung anu sakedap deui bade ngayakeun pesta pemilihan wali kota atanapi bapak urang. Hayu urang sami-sami dukung, hayu urang sami-sami sukseskeun dina acara pemilihan bapak urang nyata kanggo ngadegkeun hiji pamimpin di kota Bandung ieu. Rupina hal-hal anu sanes terus dipintonkeun kudu sanes. Pung sakitu ti pribados atas nami jajaran LPM Kelurahan Cipadung haturkeun nuhun. Urang doa sadayana mudah-mudahan ieu acara lumangsung dugi ka rengse oge tahun demi tahun majeng. Sakitu nu dipikasangem hatur nuhun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pun saun ka Allah Rabbul Ijati, Allah nu Maha Suci, simkuring sabaraha kanca dadawidi sejama gelar di ieu tempat kaseniman seniwati tisuklakna tisiklukna nuti kaler, nuti kidul, nuti kulon, nuti wetan, sampurasun, sampurasun. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Yeah, yeah. Durukan kesan kobang kabuyutaan drang-drang kolendrang silondo bae nundukan dikusrukan adurukan masa kobang kabuyutan ya barang iya 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 ciripit tulang bajing kacapit kacapit bulu pare memencosna jing ciripit jalma leutik kacapit kacapit kudu karede nu gede taya sebana iya iya
isuk-isuk kopi susu, bari moyan maca koran. Aduh aduh nikmat pisan. Jadi jalma ayah kuring, jadi jalma ayah wae di imah. Hanet kopi susu, cangkuri lenggo gonjakan. Aduh nikmat pisan. Jadi jalma ayah kuring, jadi jalma ayah wae di imah. Iya dongeng film burang, dongeng heureuy kahirupan, dongeng urang pasti siang. Kade nu naronton ye dangukeun. Ayo yang di sana, kalau mau joget sini, gak apa-apa, ini banyak teman. Sadar ya. Ending mau kasino, bari tunduh internetan. Aduh waknya pisah. Jadi jalma ayah kuring, jadi jalma ayah wae di imah. Enjing mau kasino, budak leweh menta jajan. Aduh lieur pisah. Jadi jalma ayah kuring, jadi jalma ayah wae di imah. Iya dongeng film burang, dongeng heureuy kahirupan, dongeng urang pasti siang. Kade nu naronton ye dangukeun. Asik. Suai Kang Wawan. Tak ada berita dirimu ada di mana. Ku cari dirimu tapi tak pernah ketemu. Seribu alasan tiap kali ku ajak jalan, selalu ada alasan kau tolak aku dengan senyuman. Berdeti suai aku nunggu merindu jauh darimu. Ayo Senin Selasa waktunya kuliah, Rabu Kamis alasannya kerja, Jumat Sabtu sampai Minggu kau masih gak ketemu. Senin Selasa waktunya kuliah, Rabu Kamis kelas privat katanya, Jumat Sabtu sampai Minggu kau masih gak ketemu. Asik. Kang Deden, ayo Kang Deden. Serang reng-rengan.
tinggal